Para mitra nuju ngadangkeun dongeng judulna Suryati di Arapati karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-14. Aduh. 14 episode nya para mitra di kitu. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 10 enjing-enjing, wengina tabu 8 wengi. Ka wargi-wargi Mang Jaya di mana lingina nu sami-sami ngabandungan dongeng, mangga urang teraskeun we dongengna. Judulna Suryati di Arapati karangan Kileksa. Atuh para mitra dongeng ai Mang Jaya seueur para mitra nganaon teh pengarang-pengarang anu kapungkur ngintunkeun naskah. Gitunya nya di antara pengarang benten-benten karakterna para wargi aya pengarang kahot, aya pengarang anu naon teh nuju diajar, aya pengarang anu memang para mitra sadaya kumaha gitu nya. Yang rupi-rupi namun alhamdulillah Mang Jaya biasa kaangkat para mitra dugi ka akhirna para wargi anu tangtosna ge ngawitan pisan naon teh ngarang kumaha makin lami makin hebat kitu nya para wargi diantawisna Kileksa. Oke para wargi atuh Suryati di Arapati karangan Kileksa dina bagian ke-14 urang lajengkeun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung. Judulna Suryati di Arapati ayeuna nincak bagian ke-14. Ieu dongeng karangan Kileksa. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang lajengkeun deui anu mana keur ngadongengkeun perkara Ahmid jeung Karso keur nuju ka lembur teh. Lembur anu cagak maksud jeung tujuan keur nalungtik di mana ayana Parman. Braduanana arinit ngajugjug ka imah Parman teu kungsi lila geus nepi ka palebah garduh ronda. Di dinya ti iseuna keur taya jalma nunggu lampreng. Bus Karso ka garduh gek diuk dina palupuh. Malah Ahmin ge nurutan diuk bari rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Cing sidikeun nu mana imah si Parman tuh, ceuk Karso. Itu nu tangkal bungurna mah tapi teuing nu mana nya imahna? Itu meureun nu dihareupna aya ranggap hayam. Karso nunjuk ka hiji imah nu teu jauh tina tangkal bungur. Sabot kitu ti eta imah aya nu bijil hiji awewe Rudin jeung semulung sekop kana ranggap tuluy nyurungkeun hayam. Ngurungan hayam leutik sisi pager. Bus ka jero deui ti dinya mah jem simpe eueuh nu nyoara jeung eueuh nu katempo nu boga imah teu bijil-bijil. Urang tanyakeun min da tetela aya eusian imah teh. Urang sidikeun si Parman teh aya atawa eueuh. Ceuk Karso ngaharewos ari panon melong ka palebah imah leutik teh. Ayo kitu ge tapi kade sing waspada kudu ati-ati dina nyaritana bising dicuriga. Tang tu atuh yeuh. Tuluy duanana lalempang muruh ka imah leutik teh. Baranggo Karso uluk salam bari melong kana panto. Torojola anu bijil horeng bikar simah nu memang teu indit-inditan nempok kisemah meningah uleng sabab teu wabu. Bade ka saha Ujang? Pokna hatena ngarasa paur. Punten abdi teh ngaganggu ka ibu bade tumaros, temal Karso sopan. Oh, bade tumaros mang atuh bade naroskeun naon Ujang teh? Dupi bumina Jang Parman teh leres ieu kitu. Teu lepat ieu pisan dupi Ujang saha? Bikar simah panasaran. Hatena pacampur jeung curiga. Abdi pun ulin ti Cilampuyang haja ka dieu teh sajanepangan ka Parman. Aya badanten keuneun sakedik dupi ayeuna teh ka mana Parman teh Bu? Duh, kitu hanya ka teuing Ujang, keur teu aya di rompok tadi teh mios duka ka mana nya? Nyikar simah bikar simah kapaksa ngabohong. Teu ngabejakeun Parman nu keur indit ka pasar. Hanya ka atunya. Sok wayah kumaha mulihna Bu? Teu tangtos da nya kitu purah ulin Parman teh tara puguh waktuna ari ka imah teh. Karso jeung Ahmin silih reret hatena ngarasahan heueul. Lantaran teu hasil nempungan Parman akhirna Karso nyarita deui bari tetep sopan. Sawios pomi kitu mah Bu. Permios sejawangsul we. Mangga Ujang nanging bilih aya peryogi penting mah. Urang dugikeun we ka bibi na bade aya peryogi naon? Sawios Bi. Engke we bade ka dieu deui. Mangga atuh ari kitu mah. Sanggeus amitan mah leos Karso jeung Ahmin arinit deui
ningalkeun bikar simah nu olohok mencerong kanuduaan salila-lila. Tapi teu katutuluyan sanggeus nuduaan ngiles mabus deui ka imah. Kacaturkeun Karso jeung Ahmin sajeroning leumpang teh teu weleh sik mikir. Neangan akal nu hade sangkan bisa tepung jeung Parman. Utamana mah hayang sidik heula naha Parman nu dimaksud ku Bahwadi teh musuh manehna atawa lain. Harita Karso jeung Ahmid laleumpang bangun salse beuki lila beuki jauh ti lemuran nu cagak. Nu akhirna tepi ka jalan satapak nu meulitan pasir. Leumpang dipiring ku sora manuk dijajabkeun ku angin leutik anu ngahilibir. Di kajauhan rentang-rentang aya nu leumpang sorangan. Hiji lalaki nu can sidik dedeganana. Karso ngarandeg sajongjongan melong ka eta lalaki atuh Ahmin ge eureun bari pok nanya. "Ai naon sok? Aya pilaukeun?" "Udah anu leumpang mending ngaganeung jiga rongeng." "Mana?" "Eueuh oge." Ahmin euleugeg bari jengke. "Tuh kahalangan utang kalame ke geura tuh. Karso tutunyuk ari leungeun kenca ngaleng tak-tak Ahmin. Breh ku Ahmin katempo anu keur leumpang sorangan para mitra. Nah, jika si sisanya ke. Ahmin melong ka eta jalma terangna kerung bari mikir. Tapi eueuh nu inget lebeng para mitra teu bisa neguh saha-sahana. Teu kudu dipikiran bisi botak sialah. Ini urang intip tinu buni. Nah saha manehna? Mun si Parman urang tuturkeun ka lemurna ngarasidik imahna. Mun lain antep naon hesena atuh. Oh, nama keinget ka si Parman atuh. Balet sia mah tuh. Balet pisan apaan si Parman teh sok ka pasar ngajualan suluh. Sanu nyaho manehna balik di pasar? Heunya. Mun kitu mah naon salahna urang garap sakalian. Da pasti menang duit tas ngajual suluh meureun nya. Isulah. Kudu sabar ayeuna mah sabab keur nyang hareupan usaha badag. Ngarah duit ti Bahwadi menang, yeuh urang nyumput. Bisi itu ngaliwat manten. Karso luncat terus para mitra kasih si jalan. Mubus kana rungkun manyah Ahmid ge nuturkeun terus ngadedempes. Nungguan nu ngaliwat tetela asalila ari nungguan mah. Mata kesel jeung greget. Akhirna lar aya nu ngaliwat hiji jajaka keur meujeuhna buta tulang buta daging. Keur meujeuhna belek kesenteng. Ngaganeuang bangun senang saeutik ge taya nu nyangka. Yen ke dirina keur aya nu ngintip panon Karso jeung Ahmin seukeut. Alah batan mata kerud. Mureleng kanu ngaliwat barang geus sidik kana rupana. Paroman Karso marah mai terus noel ka Ahmid nu ditoel ungeuk bari seuri. Ari sabab sidik pisan nu ngaliwat teh Parman nu kakaramulang tas ngajua suluh ti pasar. Tapi teu luak lieur da teu boga curiga jongjon we leumpang muru ka lemur. Nu akhirna Karso jeung Ahmin kaliwat beuki lila beuki jauh. Sangkan dewek teh nyalahan si Parman musuh urang euy, teu ayeuna ulah kapalang urang tuturkeun ti kajauhna. Pokona mah naha ka mana balikna? Ka imah nu tadi atawa lain? Ieu atuh bisi tinggalin tapak. Ahmin cengkat geus hayang geura ini. Tuluy duanana kaluar tina panyumputan anu saterusna ngalingakeun Parman ti kajauhan. Karso jeung Ahmin bener-bener hayang tegesna teh. Manehna nuturkeun Parman nepi ka lemur. Sanggeus meunang kapastian kitu Karso jeung Ahmin baralik deui. Can wani ngajalankeun niatna sabab rek neangan heula kasempetan anu sahade-hadena. Gancangna carita para wargi sadaya. Urang tuna kaayaan Karso jeung Ahmin nu keur rek ngakalakeun Parman. Kocapkeun tanggal 14 geus dijanjikeun ku Bahwadi ka Sumanta geus nyerelek bae. Atuh teu wudu Bahwadi menipak pikpok bawahanan anu geus aya dikumpul-kumpul. Nucan aya diayakeun pikeun nyugemakeun dina mangsana kawinan nu jadi anakna. Lemur radu cagak geus guyur sabab beja geus nerekab. Beja nerekab ka mana-mana. Yen Bahwadi rek ngawinkeun Nyi Suryati ari sababna Bahwadi kungsi ngutus ka tatangana pikeun ngararampe wayang golek nu baris ngahibur dina prungna hajat. Nyati harita beja nu teh sumebarna beuki lila beuki nerekab ka mana-mana malah mah lembur-lembur jauh ge geus kasarepan ku eta beja. Di 2 poe deui kana prungna hajat Bahwadi geus ngadegkeun panggung keur wayang golek. Dibantuan ku tatangana atuh beuki haneut we beja teh para mitra. Harusna alah batan sora goong. Kolot budak geus pada nyaho yen pageto di ranu cagak rek aya wayang golek.
Cindakna urang lemur guyur urang desa ear sararea geus teu sabar. Hayang geura lalajo wayang, maklum di lemuran nu cagak mah langka pisan aya lalajoan. Kitu deui bahwa di sakula warga harita geus paciweuh. Sabab rek hajat rongkah kawantu ngawinkeun anak anungan hiji-hijina. Kumaha Ari Suryati beuki deukeut kana waktuna kawin kalah ka beuki sedih. Beukina langsa bingung pacampur jeung jengkel. Atuh ngapoe gawena ngaringkeb maneh di kamar. Tara malire kanu balawiri barang gawe malah sakapeung sok ngabangingi ceurik sorangan di kamar. Tanggal 13 salah saurang pakacara rusuhan ngadeuketan ka Bahwadi. Nu harita keur ngabaheuhai bari urud padudat. Nempok kitu Bahwadi reuwas pok nanya bari melong. Aya naon idong? Pokna padudan ampir murag. Rombongan panganten pameget para sumbing. Jawab pakacar. Nu ngaran Itong bari rengkuh atuh meuni marahmai Bahwadi. Jung cengkat bari murilkeun kumis pok nyarita. Jagu-jagup sabab eta pisan nu ditunggu-tunggu ku Abah. Cik babageun ka ditu, Abah rek ngaping panganten istri. Sina mapag pada tamu. Cek Bahwadi bus ka tengah imah rurusuhan nepungan busahama. Nu keur ngobrol jeung Semah ti Cilamping. Ibuna, mana si Nyai geus didangdanan acan? Yang geus atuh, aya naon kitu Abah? Aya naon itu Semah ti daya geus datang. Sok geura tatan-tatan urang bapak nu datang. Si Nyai bijilkeun, cek Bahwadi. Tuluy ngagidig ka dapur tumpat tempok kana pasakan. Bisi anu can sayagi keur nyuguhan Semah. Harita busaha mah ngojengkang ka kamar panganten kasampak Nyi Suryati keur diome ku juru hias. Haben ditatap diusap siga nu can sugema ngadangdanan. Geus beres acek itu rombongan ti dayeuh parantos sumping. Busaha mah nanya ka tukang hias. Nu bangun antare digawena malah mah ditanya kitu teh teu nemalan ukur ngareret bari seuri. Hayu kaluar heula Nyai, urang mapage Den Pendi. Busaha mah ngaleng anakna tapi Suryati ngahunted bari jamedud. Puguh nu aya di kamar heraneun sabab Suryati teu berag, siga-siga nu haroream. Nyai, udah ngabiwirang ka kolot mun hidup ayeuna teu ngagugu. Ka ibu sarua jeung ngagejretkeun harkat darajat indung bapa. Tu tempo para tamu geus ngajajar, urang lemur tungkeb kabeh. Harayang nyalajo wayang jeung lajo hidup. Yuk bijil. Busaha mah ngolo-ngolo ka Nyi Suryati. Di harewosan diupah apeh di usapan walikatna. Suryati teu nemalan paroman beuki alum. Saeutik ye teu bijil sari, taya cahaya nu kaluar meunang dangdan satakar kebek teh taya gunana. Sabab hate Suryati tetep teu mikeun, teu suka mun kudu kawin jeung Pendi. Meunang milih kolotna tapi akhirna mah maksakeun kaluar, lempang lalaunan dibeyeng ku busaha mah jeung tukang hias. Srog katepas puluhan pasang panon para mitra. Harita teh museur ka Suryati, kabeh hayang sidik ka panganten nu geus dipingit welasan poe. Sarerea heran lantaran nempo panganten cakueum tayat komara, tayat cahaya becigan hudang gering, beungeut kanyos awak begang, paromanna semu alum semu nguyung. Bagja Nyai Den Pendi parantos sumping pe ka dieu. Sakedeung deui bakal datang ka dieu, ayeuna keur dipapageun ku si Itong. Cek Bahwadi bangun reueus. Hatena bunga sabab anakna geus daek dirarangkenan, sarta daek kaluar ti kamar saeutik ye teu merhatikeun kana ulah beungeut anu ngandung kasedih. Nyi Suryati diuk awak asa ngoleang hampang. Diuk asa teu napak bakat ku teu puguh rasa. Awak ngabagug dina kursi ari lelembutan kumalayang ka mana-mani. Gandengna sora jalma teu kadenge, marakbakna papaes panggung teu kaciri. Wayang nu ngajajar teu matak ngahibur kana hate sabab rasa jeung jiwa asa dianggap asa anggang tina raga. Kang Parman, anjeun di mana Kang? Kitu gerentes hate Suryati, keukeuh ngait bae ka Parman pipikiran mah. Mun harita katemong aya di dinya hayang harita teh ngarontok nyeung nyangsangkeun awak. Rek muntang ngeuming menta tulung, ari harita gawena ngeluk tungkul make baju panganten teh asa ditalikung. Asa dibeungbeuratan ku baju besi. Abah, busaha mah ngaharewos. Naon aya ibunya? Urang teh narima saserahan minangka namanya. Heueuh meureun. Temal Bahwadi siga nu asa-asa. Ngagotong naon tuh si Itong? Is, urang ngadep-ngadep gotongan apan bari tong geus janji. Moal mawa cangkorang bongkang ka dieu teh da bawa riba, paling mawa duit cenah. Sakoper mawa emas sabuntelan. Nyaan kitu? Busaha mah geus teu sabar. Nya aku mah jualna we. Tapi geus lah ulah geruh. Bahwadi para mitra nitah jempe ari busaha mah sura seuri gumelis.
Asareueus rek minantuan ka urang dayeuh nu loba duitna. Kacaturkeun urang randu cagak harita meninga gelak di sisi jalan. Hayang lalajo nu seserahan malah maparman ge milu aub. Jeung batur tapi susulumputan dinu heurin da sieun kanyahoan ku Bahwadi. Akhirna burudul aleutan suman tati dayeuh pakean garinding. Lempang siga diatur nembongkeun gaya. Hanya ka teu nyumponan harapan urang dinya. Nu disangkana rek ngalit ku gotongan anu pepek sagala dibawa. Buktina ukur ngajingjing koper kulit jeung nangeui bokor duaan. Si Itog nu mapag semah lempang ti heula ngaganeung asa pang akangna pangkapakena. Dituturkeun ku Sumanta jeung Pendi katut indungna. Ditukangeun aya sepuh bangun ripuh lempang rumangieung. Tayohna ampir mopo datas nyorang tanyakan ti pasir haur. Geuning teu ngagotong sisig-sisig acan hanas keur nyisikan ge ditinggalkeun hayang lalajo nu saserahan. Cek nu hiji mojang nupok sang bari Noel ka baturna. Kamana wae ngomong teh kumaha mun kadengeun. Jeung ditempo kumaneh tu aya nu mau koper bangun berat. Tantu eta teh pinuh ku duit. Teh malah baturna bari nunjuk ka nu mau koper. Pinuh ku duit naon ah cek nu sejen. Heuh ku duit naon lah pokona mah. Duit 70 paling ge ku orai jeung kala. Teh anu jangkung bari mengkek piseurieun. Ger saleuserian pating cikikik bari ngabalieur. Kuring mah watir ka Kang Parman, mana teman we panas satena. Hiji mojang nu nyarane kana tangka jeruk milu ngomong, horeng Suhaeti nu apal kana lalakon Parman jeung Suryati. Watir mah pulung kumaneh et? Tukang ngeunana aya nu nemal. Heueuh da buah murag make dipulung, Suhaeti baeud. Geus lah mending ge urang lalajo wayang. Tuden Penny geus dipapagu panganten awewe. Cek nu sejen bari ngaleos rek ngadeuketan para tempat ka tempat para tamu. Para mojang pating salam nuturkeun nu tadi. Malah Suhaeti ge nuturkeun deui atuh beh tonggoh aya jajakan nu keur diuk bari ngalamun. Terus harita nangtung bangun laliat. Balik ka imahna bari mahwa hate nu sedih bumi alam asa tungkem. Harepan rentas di jalan horeng manehna teh Parman nu tita tadi geus samarasa. Pileuleyan Suryati akang teh bisa nulungan sabab kaayaan akang batan sakieu. Muga-muga sing panjang punyung panjang jodoh. Sing lamat lamut sing nepi ka pakotrek itu. Gerentes hate Parman bari tuluy ngusap peungeut. Para mitra kaum dangu barang datang ka imahna harita bus Parman ka jero. Ngaringkeb maneh teu wani bijil deui Parman teu nyahoeun ti kajauhan aya nu nyerangkeun ti kaangangan. Dua jalma bangun galak. Horeng Karso jeung Ahmin nu geus lila neangan bongohna Parman. Rek mergasa ngalanyawa nyumponan pamenta Bahwadi teh. Hese euy. Can aya kasempatan nu hade ieu kumaha nya minya? Ceuk Karso bari ngusapan perah bedog nu disumputkeun jeroeun kampretna. Peuting ke aya wayang tangtu si Parman biji rek lalajo. Di dinya mangsana hade podaran sekaligus tuman. Temal Ahmin. Tah bener euy. Urang ke beuting tapi ayeuna kumaha ieu? Intip sing nepi ka peuting. Heuh intip nepi ka peuting di dieu sabab si Parman ulah lesot tina panalingaan. Hese deui neanganana. Heuh bener lah. Duanana pating laleos ka garduh rona gek diuk bangun salse. Di dinya tukang tahu jeung tukang pinang geus dadasar ti tadi keneh. Milih tempat dinu ieuh ngarah teu riweuh lamun hujan. Tauna Den, cek tukang tahu. Babudang keneh can hayang jajan poe atuh ngagoreng sing loba. Jawab Karso bari mencrong sila tutug dina bang barung. Pinangna Den, tukang pinang pipilueun nawarkeun. Hoream namu pinang mal hanyir, cek Karso bari jebi. Tukang pinang teu ngomong deui tukang tahu ngareret ku juru panon. Hatena keheuleuan ka Karso jep jarempe eueuh nu nyarita, nu kadenge iwati sora tahu nu keur digoreng. Balik deui ka nu hajat harita Pendi jeung kanca-kancana geus merna sarta geus disuguhan. Mula rajo beuki noyek hayang pahareup-hareup. Sabab geus aya beja yen sakedeung deui wayang golek rek ke manggung dalangna geus tatan-tatan. Aden, mangga atuh dileueut ulah asa-asa datos ngahaja nyayogikeun. Sok ulah ditongton wae lah, cek Bahwadi nawarkeun susuguh ka Pendi. Sabab ditatali can katempong nginum-nginum acan, sedengkeun pangirim namah pangiringna geus recok ditatali keneh, piring geus kosong, gelas geus kosong. Tur nuhun bah katampi bah, temal Pendi panon malit kreret, kanyi Suryati nu hare-hare. Pendi teu sugema sabab pibojoeunana teu malire ka manehna, matak sedih jeung kagok rumingkang.
ulah nuhun tebugo. Aduh, masa kalian dituang. Pendi maksakeun leungeun ngaragamang kana beuleum ulen. Anungan kari hiji sanggeus dicekel asa kagok rek ngegelna sabab jalma loba asa marelong ka dirina. Ulah gugup jang sing teger daya bapa, sumanta ngaharewos. Ngalelemu hate anakna kituna bari mairan nyokot opak. Am dihuapkeun bangun nikmat. Pendi teu nemal manehna tungkul bari ngadahar ulen. Teu karasa ngeunahna teu beda jeung ngagayem supa pramitra. Pikir Pendi balik deui ka mangsa nu geus kaliwat basa mimiti tepung jeung Suryati. Palang siang anger we cara ti heula. Kitu gerentesna melang bisi Suryati tetep mugen. Mung ngalayanan manehanana. Ari di luar harita aya nu biantara. Hiji kolot mawakil Bahwadi nerangkeun pamaksudan pangna aya gumbrang gembrung. Satuluina mere isyarat kanu rek ngawayang. Yen hiburan bisa dimimitian. Atu torok-tok ki dalang nako cempala dituturkeun ku gamelan sarta dipapag ku erna nu surak di barung keprok ting saruwi. Nu lalajo noyeg ti tukang meregah hareup. Komo sinen geus ngahaleuang mah para jajaka pating euleugeg hayang sidik kanu boga sora. Nu satuluina rombongan wayang golek ngahibur ka para tamu jeung nu boga hajat. Medar lakon cepot rarabi dina eta carita. Dipedar ku kidalang yen panganten awewe leungit aya nu ngiwat sabab aya nu mikahayang sajabana ti si cepot. Palebah panganten leungit kabandungan pisan ku Suryati. Dumadakan hate Suryati jadi panas. Getihna asa ngagolak jajantung ratug ajol-ajolan. Kawas nu hayang luncat. Utik Suryati muter neangan akal sabab keukeuh hayang batal kawin kajang Pendi. Tina awahing ku uleng na mikiran teu karasaeun ngalengah ka tukang siga nu teu eling. Puguh nu aya gigireunana reuwas. Sakilat aya nu nanean terus disangkeh Bahwadi jeung Suhamah ngajenghok. Pendi meuni olohok teu puguh cabak. Ulah gugup cenah ka kamar sina leleson heula capek teh. Cek Sumanta manehna mah teu ngugup cara nu sejen. Nya bener sok payang ka kamar. Bahwadi paparentah atuh tuluy Suryati dipayang ka kamar. Nu lalajo jadi moyeg sabab harayang nyaho ka Suryati nu kapiuhan. Pendi nuturkeun paneuri beungeutna pias jajantung ratug siga nu tutunggulan. Tapi teu ngomong sakecap-kecap acan, kala samar polah jeung samarampa teu puguh cabak. Harita Suryati digolerkeun dina kasur nu empuk. Ngalempreh teu empes-empes siga nu kapaehan. Padahal Suryati teh inget ngan awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa jeung sirah berat kacida. Kulantaran geus disangka kapaehan ku sararea nya kapaksa api-api nyaan ngahaja ngarah bisa jauh jeung Pendi. Geus. Geus ulah dirariung teuingkeun bae cenah ngagoler di dieu. Sok bijil panas ieu hawana ieu. Bahwadi nitah bijil kanu tadi mayang Suryati. Pating laleos kaluar kitu deui Pendi jeung bapana nu tinggal iwati Bahwadi jeung bojona ditamah ku tukang hias. Abah teu kudu nyang aki amin atuh. Naon perluna nyangan aki-aki? Bahwadi malik nanya. Heuh urang jampe si nyai teh bisi aya nu ngaheureuyan. Tau bisi aya nu kasurupan, bisi aya nu karuhun atuh naon teh teu ka ieu. Lah teu kabejaan kitu. Cek Busaha mah dari anaker. Wah, jagudu. Si nyai mah lain kasurupan, lain kasibat. Lain kacilakaan ieu mah, lain kacalikan karuhun tapi capeun, lieur ieu teh. Buktina awakna meuni tariis jeung leuleus. Geus we sina sare engke jag-jag deui. Cek Bahwadi bari kaluar ti kamar. Busaha mah jeung tukang hias silih reret. Ari Nyi Suryati seuri dina jero hate sabab ieu ngadenge gunem catur inung bapan. Acek tungguan heula atuh si nyai nya kuring rek nguruskeun heudah tamu. Busaha mah cengkat ret kaluar ti kamar. Opek sing jongjon aji keun si nyai maju ku ece. Tema tukang hias bari mencetan tarang Suryati. Leos Busaha mah kaluar. Hordeng kamar ditutupkeun nu sejen mah teu meunang asup ka eta kamar sabab kamar eta disayagikeun ke raja sapoe nu baris diistrenan poe isu. Nyai tos emut. Tukang hias ngaharewos ka Suryati. Tapi Suryati teu nemalan jongjon cara tadi niro-niro nu kapaehan. Tukang hias teu nanya deui. Ukur ngarahuh narik napas jero kalayan satia maturan Suryati di kamar. Teu wani ningalkeun da bisi kumaha onam. Kocapkeun Bahwadi harita geus diuk deui padeukeut-deukeut jeung pibesaneun. Nu lalajo can regrogreg, can renggot-renggot para mitra.
lantaran lalakon wayang teh rame kawan tudalangna keur sohor dina mangsa harita. Kumaha si Nyai teh Abah? Sumanta ngaharewos. Teu kunya naon capek we mun kawan tu ti isuk di dangdanan atuh. Bari jeung kaweur loba batur. Keun bae ulah hariwang da teu sawios-wios. Nuhun atuh muga-muga we ulah katutuluyan. Tapi kumaha keur isukan geus pait yeuh jeung naib katutereng-renganana. Kade bisi matak ngaganggu kana rencana, cek Sumanta hayang teteg hatena. Bisi bahwa dican sayagi panghulu. Urusan eta mah tanggung jawab bawah tuh moal anu gagal. Sabab geus beres sagarupana. Malah waragan geus dibayar lunas pokona mah. Teh malah bahwa ditandas ngomongna da jeung nyana sagarupana geus rengse. Kariprung we dina poe isu. Nya nuhun atuh percaya kuring ka Abah. Tapi kumaha si Nyai ye? Si Nyai ge beres, geus meunang ngajampean. Pokona mah moal gagal pasti sugema sararea beres pokona mah. Nya nuhun atuh. Sumanta ngarasa regreg panon malong deui kana wayang. Harita si Cepot keur debat jeung Raja Buta parebut pibojoeun. Keur jongjon kitu para mitra kurutak anu datang rurusuhan horeng Itong pakacarna Bahwadi. Bahwadi ngajenghok nempo beungeut Itong anu bangun reuwas. Aya naon deui Itong? Saya camu teu ditusun ka nimpi warang kalabat alimeun. Pamitiasa mah cenah mugi kersana pangan heula ka anjeunna kitu. Ceuk Itong bari dodongkoan. Sahanya? Aya wae. Sabada urang dong? Bahwadi keru. Terang jenengan mah da abdi geus nepat tepang ayeuna. Sareng jalmi eta teh sun. Dupi seueur mah duaan. Anjeun teh ngantos sani caket garusona. Oh gitu, keun urang tempungan. Bisi sobat awah tinu jauh. Ceuk Bahwadi bari terus nangtung. Samemeh init amitan heula ka Sumanta para mitra. Geus kitu mah leos init dibarengan ku si Itong. Para mitra anu mulia, sadatangna kanu dituju Bahwadi ngajenghok kaget. Lantaran dimaksud ku Itong teh tayalian Iwati Karso jeung Ahmid nu geus lila ngadaguan. Ai. Geuning maraneh ujang, aya naon ngareurewas ieu teh? Ceuk Bahwadi bari melong kituna teh ngajanteng nyekelan iteu. Aya perlu setik bah tapi ulah di dieu ye, ceuk Karso. Ayo atuh di ditu. Bahwadi nunyukana pentang kaloa dituturkeun ku Karso jeung Ahmid. Sedeng Itong teu wani nuturkeun kalah gek diuk dina palupuh garduh. Kop nyokot tahu haneut 2 siki. Harita Bahwadi jeung Karso geus diuk dina batu. Beungeut Bahwadi katara ngemu ka hariwang bisi aya nu matak reuwas. Aya naon jadi dang? Bae geura caritakeun ka Abah. Ulah reuwas-reuwas bah da teu aya naon-naon kuring teh sakadarek laporan ngeunaan tugas ti Abah. Ayo, kumaha? Si beres? Bahwadi kakara inget kana janji. Yen nitah mateni Parman ku anu duaan. Can beres lantaran jalmana kakara pakapangi tadi. Ayeuna ku kuring keur diintip sarta peuting ke bakal paragat nyawana. Jadi kuring rek minta pinuan ti Abah sangka niat kuring hasil kalayan lancar tak kitu ah. Ceuk Karso dari anak. Waduh. Nah masih kena can beres jang. Nah sieun teu diwayar atuh kumaha? Kapan buru-buru diberesan bisi ngaganggu kana acara Abah ayeuna. Mangkana ngawinkeun teh isukan sarta panganten lalaki geus aya di dieu. Kumaha ari ujang teh? Bahwadi rada keheuleun lantaran ngadenge beja yen Parman can paragat nyawana. Ulah salempang memeh wanci sareureuk budak si Parman pasti geus jadi bangke. Si Abah yang yakin isukan teang bangkena di sisi walungan. Ceuk Karso ujub. Heuh gari kitu mah. Tapi omat ulah teu hasil sabab lamun si Parman hirup keneh bakal jadi cucuk rungkang pikeun Abah. Bisi ngagoda ka anak Abah. Dahina lamun si Parman geus bijil di imahna ulah dibere omer terus kuntit sampai jauhkeun di tempat alajo. Si Parman teu wenang ngadeukeutan ka imah Abah. Bisi katempuan ku anak Abah. Lamun bisa memeh wanci Isa kudu geus paeh. Lamun bisa bayaranana ditambah salawe ringgit. Kitu kumaha sanggup? Kuring moal bakal nyebut sanggup ngeunaan eta pokona mah peuting ieu si Parman pasti paragat nyawana. Sakitu we Bah. Ceuk si Karso bari ngagilirkeun perah bedog huntuna ke kerot. Heugah. Tapi aya perlu naon ya? Sadahar ti isuk di dieu teu mangicai-cai acan. Ulah wani-wani asup ka imahnya. Hayang dahar mah meuli we ti tukang sate. Mun hayang naon-naon nyokot heula ka tukang dagang. Tuluy bere tulisan sina nagih ka Abah, pasti ku Abah dibayar. Haha beres. Sadiakeun duit si loba isukan memeh bedug subuh. Kuring rek nagih ka Abah, awas ulah jadi janji. Karso beuki ujub yen pagawean bakal beres tengah memeh tengah peuting. Ulah salempang duit mah geus aya ge ceuk Abah ge.
Tadi ge dikirim ku besan sakober. Loba duit mah kurang. Cek Bahwadi bari nepak dadana agul dumeh boga minantu urang dayeuh jeung loba duitna. Percaya jiga ka imah bah. Si Karso kawas nu ngusir paroman marah mai bakat ku bunga. Atuh geus kitu mah terus Bahwadi teh ini balik deui ka imahna. Ari si Karso jeung Ahmin Daryuk digarduh pating celebak ngadaharan tahu saseubeuna. Tukang tahu para mitra sadaya harita teh geus liuk deui bisi tahuna teu dibayar sabab geus teu puguh itunganana da nyokotanana kerep. Mang, maka sabaraha ribu tahu teh? Si Karso nanya bari ngosom. Sakedik den mung 500. Lalawora ting dagang teh. Geus sing loba dagang teh. Sabab Bahwadi moal beres ku saminggu hejatna. Ayeuna jeung beuting engke. Wayang golek isukan ayuban ronggeng si jangkung leutik teh. Pageto nangap ogel urang Cibulus, pagetona deui nangap penca di Ciuter. Pageto rek nangap debus, pagetona deui rek nangap sulap. Pageto nangap banjet, cek si Karso bari ragamang kana tahu sakali ngarawu aya 7na. Pagetona deui naon den? Tukang tahu ngaheureuyan, ngadu domba. Oh ngadu domba diadukeun sareng naon den? Tukang tahu api-api heran. Di ditu namang ngabanyolan meureun. Wah, nya diadukeun jeung tukang tahu. Namun tukang tahu eleh jeung tukang pinang eleh jeung kuring, Karso nepak tarangna. Pemane eleh jeung deweknya. Domba Garut teh bejad huluna ku dewek mah. Bising teu percaya sok cobaan. Ahmin bari dongko ngajak ngadu sirah jeung tukang tahu. Duh. Ampun netah teu wantun mama. Tukang tahu muringis leungeun katuhu nu nyekel seserok arateul. Apunten. Nu nyekel seserok para mitra mun kongang mah hayang nakok tarang Ahmin ku seserok. Nu nyekel leungeunna ararateul maksada para wargi. Eleh manehnya mang? Rumaos eleh den lah teu wantun mang mah. Bayar ku tahu. Temal Ahmin bari kop nyokot tahu sarawu. Tuluy disamuelkeun tukang tahu teu ngomong deui, hatena deg-degan bisi daganganna rugi ku jalma dua. Eureuleu Karso teurab ngadahar tahu eureun. Ari Ahmin ngadeluk keneh manehna macan seubeheun kop deui nyokotan. Sabaraha mang? Cek Karso. Siap sabaraha puluh den? Tukang tahu malik nanya. Beak na pulas. Pira aku den apaan tadi teh? Sasag hampir siap sadaya sasasag teh. Nah maka nanyakeun, ari nyaho mah tuh? Tukang tahu teu nema deui kalah ret ka tukang pinang. Nu direret para mitra teu wani ngomong. Harita teh malah mun teu sieunneun mah gorengna dek dipangku dagang hayang pinang. Pinangna sieun beak nu duaan. Mang minta ka Bahwadi duitna mah, ulah sieun, moal burung dibayar sabab tadi geus janji jeung kuring. Malah ini ge kuring rek minta dahar ka tukang sate. Moal mayar duitna mah ke di Bahwadi. Gimana? Urang dahar euy, cek Karso bari cengkat lalauna. Aing geus seubeuh ku tahu, Ahmin ngagayem keneh. Seubeuh teh ku tahu ke joma acan. Braduana laleumpang para mitra muru ka tukang sate. Nu pernah nahandapeun tangkal jeruk. Mubeuleum sate keur ngiplik ngagebran haseup sate ka ambeuk meuni malenghir matak pikabitali. Para mitra anu mulia, nempo Karso jeung Ahmin ngaleos tukang tahu ngan bati olohok. Teu wani ngomong da kasima para mitra ngan untung diingetan ku tukang pinang. Sangkan buru-buru nulis rekening tagiheun ka Bahwadi. Kacaturkeun Karso jeung Ahmin ku tukang sate ge taya bedana jeung ku tukang tahu. Ngadaharna sakama-kama teu make itungan. Malah mah dahareun sejen ge kitu ari mayarna nuduhkeun kana boga hajat. Puguh we tukang sate olohok tapi teu wani naon-naon sieunneun nempo sikep nu duaan bangun galak. Ulah sieun mang tagih ka Bahwadi pasti dibayar. Cek Karso tuluy ningalkeun tukang sate bari melenyun udud roko bodas. Panon poe geus lingsir ngulon wanci ancar geus kaliwat. Harita lalakon wayang geus tereh tamat. Nulalajo tetep noyek sabab para papanasaran. Hayang parat nepi ka tamat lalakon. Akhirna kidalang mungkas lalakon nulalajo surak di barungku keprok jeung suwit. Buriak bubar nu boga duit nyimpang kanu dagang. Ningir kurupuk mincuk lotek mungkus tahu jeung sajabana. Jang hadi jang. Karso ngagupayan ka hiji budak anu rek balik. Bari ngadaharan kurupuk reg budak teh eureun tuluy teu. Lakon naon tadi? Cek Karso deui. Cepot rabi kang, rame kang. Temal budak asapang nyahona. Adi peutingna lalakon naon jang? Katuda eta meureun Semar nyerahkeun.
Temah budak bari terus ngaleos si Karso nyerenge seuri. Tong mikiran nu lain-lain so ayeuna mah urang ngatur siasat kumaha carana ngagarap si Parman. Ahmin ngaharewos tuluy ngabijilkeun roko bodas pelenyun udud. Mun manehna kaluar ti imah urang nutur-nutur heula. Mun geus aya kasempetan nu hade urang ajak kaluar ti tempat lalajo. Sarta bawa kanu suni ti dinya podaran beres pan kitu. Oh ngomong mah gampang euy. Nya heueuh naon hesena atuh. Hese mah ngajalankeunana can pugu lancar cara nyarita. Mangkewe lah pokona beres. Pira kurek eleh ku manusia saese. Udah disebut si Karso atuh lamun teu betus kitu-kitu acan mah. Si Karso nepak dada baridang. Geuning bade to eleh kungsi ngajongkeng dina kamalir. Harita mah can ngaguguru kabah asik atuh. Ulin cimeong can dipake aya mah moal gagal euy. Dewe geus balik ngulik buktina si Parman. Kacerak bade to basa dicangcang di sisi jalan. Hanya kal euy mun harita di podaran mah sakalian beres meureun. Nya teu hanya kal atuh. Aya untungna. Sabab si Parman geus paeh mah urang teh moal boga duit. Punggu untung ayeuna bisa mayahan bari dibayar. Oh benernya. Keur gunem catur kitu. Lar aya nu ngaliwat atuh jep nu ngobrol teh jempe bisi katohian niat jahatna. Karso jeung Ahmin ngahenen para mitra bari ngararasakeun nikmatna udud. Kaayaan beuki burit malah panon poe geus suruk beulah kulon katara aya cahaya nu ngempur semu beureum. Sesa-sesa cahaya sang surya nemongan keneh. Ali manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret anu raong jeung pada baturna. Akhirna repeuting di langit bentang baranang, tukang dagang geus nyeungeut damarna sewang-sewangan. Meni rumangnya angan jalan, nurek lalajo wayang geus ngaleut ti unggal jurusan. Awewe lalaki kolot budak ngaleut ngeungkeuy ngajugjug ka tempat lalajo. Harita Parman keur ngobrol jeung indung bapana, nyang hareupan cempor nu kakalicesan katebak angin anu moncor tina sela-sela bilik. Parman diharudum sarung ka karabalik ti tajung. Bapana sila tutug paroman alum nu bingung. Parman, tadi teh aya ka dieu duaan nanyakeun maneh, ngomongna mereka dieu cenah tapi eueuh bae geuning. Bikar simah ngamimitian nyarita. Ngabejakeun aya semah duaan, ari Parman rada curiga, curing hak panon mencerong ka indungna bari nanya. Waktosna ceep para mitra. Rupina dugi ka dieu bae para wargi sadaya. Urang teraskeun dina bagian ke-15 para mitra sadaya. Mangga atuh Mang Jaya saparakan cangah haturkeun nuhun. Mangga wilujeng kantun bae permios.